ciri katunggalkeun pangeran dina akal urang halu tos tara hurung dina sanes kanten perkara teh tos tara aya keluhan dina hate urang dina sanes kanten momentum teh tos teu aya luh lah kitu tos beberes eta teh ciri anu permanen deui kitu ya yen akal tos berhasil katauhidkeun teh nyaeta urang ngawitan gaduh cara pandang gitu. Naon cara pandang teh la maujuda illallah. Tah eta teh cara pandang. Cara pandang tina katauhidkeunna akal urang. Cara pandang tina katunggalkeun pangeran dina ruangan akal. Tah ieu teh tos maneuh eta mah. Tos maneuh sanes situasional. Tos maneuh we cara pandang eta teh. Matak ciri jalmi nu tos katunggalkeun akalna ku ilmu tauhid cirina kumacing henteu reaktif tiis mayunan masalah naon wae oge kalemkeun we cek barudak ayeuna mah tos katunggalkeun gitu pangeran dina akal ningali tabrakan hareupeun panon sakumaha badagna ge gitu ya eta teh henteu reaktif mari gaduh cara pandang nu Allah ku Allah ka Allah gitu. Budak gering ku Allah nu Allah ka Allah dagang rugi ku Allah nu Allah kalau eta tos maneuh kitu tos maneuh matak cirina henteu reaktif kitu henteu reaktif cicing gitu